Hayang nu apa cenah situasi warung cece kumaha. Situasi warung cece mah kieu. Cenah nanya kusabab TikToknya di situ-situ aja. Kieu tuh situasi warung cece mah. Warung seadanya gitu nya. Warung seadanya. Mangpangkeun modal nu saeutik teh nu penting mah lah aya keur tuang sapopoe kitu nya. Warung cece mah kieu seadanya. Situasi di rumah cece. Karena di kampung mahnya kieu we kangaranan di kampung mah ngaranna ge kampung gitu tah. Kudu nama ieu teh senam. Terus kemari anu nanya hari eta itu hamilnya beneran apa palsu? Lihat aja ya. Dari depan besar. Ngaranna ge nureun kaharep nyentru, ka tukang nyentreng. Maknya atuh palsu ieu tinggal sakieu gedena. Kelihatan kan kalau saya hamil? Gitu. Kieu keayaan di imah cece mah da ngaranna ge di kampung. Paling lamun inung bapak cece tuh urus entok. Di kampung mah kieu ngaranna ge di kampung. Situasi imah cece mah, situasi warung cece. Kan nanya kan ya di situ-situ aja gitu. Nukeran naon sayang? Sok ambil. Situasi di kampung mah betrak-betruk we kieu. Kalau kegiatan, aya sih kegiatan oge. Sok didinya itu meh kuawa. Bapak teh gaduh pagurun seni bela diri. Seni pencak teh gini. Seni pencak. Pencak igel. Nu cece pernah dilakukan. Deh, segilek we nahanya. Tah ieu teh pagurun seni bela diri. Paling cece lamun teu keur hamil mau sok ngiringan sih. Olahraga lah seminggu sekali. Olahraga jeung barudak gitu tah. Nah, situasi di rumah cece mah kieu di kampung ngaranna ge kampung. Kan nanya TikToknya di situ-situ aja. Tah kieu suasanana teh. Ngaranna ge di kampungnya.